bengkeng orang masih norak, bengkeng awak orang jag-jag, orang kuat diuk lila, dan geus kolot mabujang-bujang diuk hayang maca Al-Quran. Kadang-kadang diuk oge henteu lempeng kieu we hayang maca Al-Quran teh bari nyabakan turun. Canggul. Diuk we geus canggul. Panon masih kena ningali tapi suku geus rorompok bari bilang alus kena panon nama imam kolot oge ngan suku geus tepat kuat wadah teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wadduha aduh tak jadi suku geus dipikirkeun teh jadi barukan deui itu teh wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu teh suka laun ngajawabna suka tarik kene suanten hujan asal kita kuping kantorang ibu-ibu anu dipari bisul tuh sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun simpurin assalamualaikum sampai jawab waalaikumsalam itu dah. Hadirin rahimakumullah, sambil ngantos azan maghrib kangen acara di aya deui lowong saurna atuh tampil heula cenah teh mau tampil lima orang mobil-mobilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa fadala ulama bi iqamatil hujjajiddin wa akramal awliya bi buhuril karamatil fawariqil lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin wa fi qawlihi yahtadil muhtadun tabarukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Bila mana orang mungkin suatu dicarioskeun Kanjeng Rasul ku urang waler sallallahu alaihi wasallam. Bade ti sahawae kaluar carioskeun nama bade ti urang kali, bade ti orok sugan biasa ngucapkeun Kanjeng Rasul, maka urang jawab sallallahu alaihi wasallam. Hati wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla hiramika wasihataka qabla saqamika
wa firaqaka qabla sudrika wa kinaka qabla fakrika wa hayataka qabla mautika. Al hadis. Wa qala imamuna Imam Syafi'i wa'lam anna al-i'tina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurabati wa dhalika yahsulu bi it'amit ta'am wa qira'atil Qur'an wa zikri qasaidin nabawiyyah. Wadullaha ta'ala biqaulihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qul ja'al haqqu wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tarkahu biha babal ridha wa taysiri wa tadlimu biha annika basara wa tasiru wa takunu li biha waliyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir wa atif qulubal alamina bi asrihim alayya wa al-misli qabulan bisan mahad. Papayunan pangersana anu masihan waktu bagi kuring pangersana pengatur waktu kesenangan anu sangat kulisin kuring bigi hormat kalayan mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun. Tekekantun kafara ibu-ibu sadayana anu alhamdulillah sok sanaos hujan ngariringkik lain ngariringkik di ageng tapi ibu-ibu tiasa hadir karena ia pertempatan anu sangat kulisin kuring bigi hormat kalayan mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun. Oke para rekan-rekan sin kuring sadayana anu alhamdulillah barang tena parang tiasa ngaheuyeut dayeuh ngolah ngatur ieu acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tisa babaraha dinten kapengker-pengker. Alhamdulillah eta sami-sami anu kulisin kuring diberi hormat kalayan mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun. Oke teu hilap pangersana guru urang sadayana pangersana akang dikawit akang alom dugi ka anu sepuh sadayana anu sangat kulisin kuring diberi hormat kalayan mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun. Oke urang doakeun ku urang sadayana mantena mudah-mudahan dipaoskeun yuswana amin disehatkeun salirana amin disolehkeun tur disolehahkeun putra putri keturunanana amin sareng ulah waka dicannat yuswana kudu maha kawasa sehingga urang sadayana nyanak SK sehingga mantena nyanak SK maut di husnul khotimah kalayan mudah-mudahan sada acara pupus teh tiasa diangkatkeun heula ka tanah suci Mekah ka al-mukarramah Madinah. Mudah-mudahan urang oge anu janten murid-muridna tiasa nyusul mantena ka Mekah al-mukarramah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji sinaran syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat li wasalam urang sami-sami curah limpahkeun ka muslikaning alam. Nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapkanpun sholawat li wasalam musalajenna mudah-mudahan dikocor golongkeun ka para sahabatna tabiin atba'u tabiin dugi ka urang sadaya selaku umatna amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dina ieu kesempatan simkuring ngadeg dina ieu panggung, hiji kesempatan kangge simkuring kangge nyuhunkeun dihapunten ka para hadirin sadayana. Dina antawis dosa perdosa ageng alit dohir batin dihaja apana teu dihajana ka para hadirin sadayana kumaha kinten-kintenan. Kumaha kinten-kintenan pada ngahapunten ka simkuring. Sejak tarbih mustamina ka pegat hujan jadi tengah kucing. Alhamdulillah kalayan kami timpal walormat isim abdi moal kantos disuhunkeun deui sejapisan ngahapunten ka para hadirin sadayana. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Urang sadayana belaan huhujanan, urang sadayana poho katunuh, urang sadayana poho kacape, temalire awak capek, temalire sungguh bekah kucai hujan, demi naon demi ngabungkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya naon urang teh geus apal kana hadisna, geus apal kana hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mana hadisna teh naon cenah? Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sasa jalma anu ngagungkeun Kangjeng Nabi, ngagungkeun maulidna Kangjeng Nabi, maka bakal disyafaatan ku Kangjeng Nabi kin di yaumal qiyamah. Berarti orang belaan ku kucruk ku hujan, belaan orang poho kacape ilit kaitu ilit kadieu, penting nahan tulus sejak ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da kesaeutikeun penting tadi anu keur lomba nu dakwah-dakwah nyangkere kadang ningali santriat Madinah teras dari teu amparan kiblat. Eta teh hayang naon? Hayang syafaat nabi Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah ieu kudu jadi tepeling ke ka urang sadayana sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyangem ka salah sawiosna sahabat ka hiji jalmi kumaha nyangemna Kangjeng Rasul. Saur Kangjeng Rasul iktanim homsan kobara homsin, kudu inget anjeun, pergunakeun anjeun anu 5 samemeh datang anu 5 perkara. Mana anu 5 nu kudu dilenyepan ku urang teh yen keur hirup kumaranang di alam dunya kieu keula henteu saur Kangjeng Rasul eta. Ya eta anu kahiji saur Kangjeng Rasul, urang kudu inget kana 5 perkara samemeh datang 5 perkara teh nu kahijina sababaka qabla hiromika. Mempengora saur Kangjeng Rasul, mempengora anjeun samemeh datang kolot anjeun. Nya kunaon beurna saur eta sahabat teh Kangjeng Rasul, make kudu eling mempengora anjeun samemeh datang kolot anjeun. Kangjeng Rasul parantos uning yakin sabab naon urang mempengora samemeh datang kolot ku urang kudu diingetan, kudu dilenyepan. Coba ayeuna urang bayangkeun atawa bandingkeun ibadah jalma anu ngora jeung ibadah jalma anu kolot dina pada tumaninahna, tumaninah keneh mana? Tumaninah keneh nu ngora. Nu ngora mah dina ruku panceg rukuna, dina intidal panceg intidalna, dina sujud panceg sujudna, tapi tingali anu tos sepuh, anu tos hirom, anu tos pikun, apa napi anu tos rorompo, jojongponya disebut nanti. Tanu gitu anu tos doyong ibadah ka Gusti Allah belaan maksakeun dina takbiratul ihram oge pan bari kieu dan nongkrong teh tetiat Allahu akbar. Belaan teh katina kudu jajan. Mantap saur Kangjeng Rasul.
Nihake anjeun kudu inget 5 perkara samemeh datang 5 perkara anu kahijina teh nyaeta mengpeung ngora anjeun samemeh datang kolot anjeun. Lain kolot urang, lain bapak urang samemeh datang umur urang teh atawa lincak umur urang kana kolot. Ayeuna bayangkeun deui urang mengpeung ngora saur Kangjeng Rasul. Panon urang mengpeung bisa ningali dengan orang mengpeung jajag ceuli urang mengpeung jelas ngadenge dan naon da urang mengpeung keneh ngora da urang masih keneh ngora. Coba lamun urang geus koropan geus sagala jadi panyawat B penyakit B kosong bisul bonge non budak eta keneh nya bocos araya penyakit lamun geus kolot mantak ayeuna mengpeung ngora teh panon urang mengpeung bisa ningali-tingalikeun kana anu diparentah ku Gusti Allah. Mana Allah marentah urang pan kita maca Al-Qur'an ngalangkungan Kangjeng Nabi geuninganan Kangjeng Nabi marentah kalujankeun umatna supaya maca Al-Qur'an tingalikeun panon urang mengpeung keneh jelas da engke mah da bila mana urang geus kolot sesanajan can kealaman oge sok ningali anu kasepuh hujan da ayeuna mah hayang maca Al-Qur'an oge hese teu tingali make kacamata oge anu murah-murah mah burem anger kalaka huruf dal jadi dot kalaka huruf sin jadi sya lieur cenah teh lieur teh tara eta teh siga nama taranya lieur cenah alasan kama alasan kedung teh mantak ayeuna mah urang mengpeung ngora nya panon urang mengpeung keneh jelas ningali kana Al-Qur'an mengpeung keneh jelas pek urang minimal tina sapoe atuh bisa maca Al-Qur'an teh 5 waktu atuh tiap geus salat jeung deui panggeuning kauntunganana dina fadilah maca Al-Qur'an kudu baligoh anu wengi parantos dibahas pembahasanana mantep nyerep maca Al-Qur'an sok sanajan urang macana encan lancar tetep berkah eta si jalma meunang 2 ganjaran saur baligoh wengi. Jadi sok sanajan urang teu bisa maca Al-Qur'an pago urang teh maca Al-Qur'an teh encan lancar maca Al-Qur'an teh masih kena diejah hayang tamat sakaca oge kudu waktu sajam da diejah hiji-hiji ya sin yasin wal tahun itu wal Qur'anil hakim pikiran dari diejah dari naon itu ayeuna sok sanajan kitu macana hese urang erek ngucap da teu bisa maca Al-Qur'an tapi dina hate urang niatan sejak diajar bari urang keukeuh hayang maca Al-Qur'an minimal urang tina sapoe sapeting cokot unggal geus waktu salat urang maca Al-Qur'an minimal atau 2 jajarnya anu masih keneh diejah misalkan gitu sok sanajan teu tias sabab tetep berkah eta jalma teh meunang 2 ganjaran sok sanajan dikitu bacana teu bisa geus hese geus elek hese cangkeul dan nangtung kedeu kursi jeung elek hese baca Al-Qur'an geus posisi kieu da teu kahargi Bismillahirrahmanirrahim tadi kekarek karena inna kalaminal mursalin ala sirotil mustaqim mudah bisa ayat diajar lumayan tah eta naon urang mengpeung awak urang sehat samemeh mengpeung urang ora samemeh datang waktu kolot
mantap ayeuna lamun dibanding kudu diajar tingali diajar jalma anu ngora jeung diajar jalma anu kolot. Nu kolot mah kadang-kadang babari asup tapi babari keluar di papatahan kieu dina jampe wudu BHP anjeun teh kudu ngumas sirah saeutik kadengena pan geus kolot teh mah jeung teh geus teu bati ngadenge BHP anjeun lamun dina wudu teh kudu ngumbah sirah leutik kadengena teh keur dicapakan. Aduh, batal itu beres-beres eta wudu si jalma kusabab naon? Kusabab neangan ilmu na geus kolot. Mantap paingan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litah kana kasalah kahijina sahabat Kangjeng Rasul sababaka qabla hiramika. Mumpung ora anjeun digawe sak pampuh tanaga anjeun ayeuna mumpung ora barudak santri ngayakeun muludan. Zamanna santri mah di mana atuh usahana oge? Tara usaha berarti di kolot da cenah ieu. Urang teh kudu hiteng awak hukum kerja keneh. Ini ibu jeung bapak teh nya anu masih keneh rada ngora, anu masih keneh kuat bantuan ieu muludan. Pan hadis nama geus pada apal. Geuning urang lamun ngagungkeun Kangjeng Nabi saur Imam Syafi'i tadi bisa hasil peringatan maulud ku 3 perkara. Kahiji kubiit amit to'am. Mantap alhamdulillah ibu-ibu di Parung Ponteng mah sok sanajan hujan oge belaan ngajingjing bawa ngegel ngelek jingjing bawa leungeun range naon teh Rangem bari perang bawa kata mah bari nyepengan payung. Alhamdulillah eta teh naon sejak ngagungkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok sanajan diayakeun ieu peringatanna ku barudak santri tapi yakin anu diagungkeunana mah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantap pantas ieu teh berarti cirina mukjizat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yakin saur Kangjeng Rasul oge pan ana jalisun liman zakaroni kuring rek hadir di mana-mana aya jalma anu nyaritakeun kami. Berarti Kangjeng Rasul teh keur mencerong di dieu teh mana ieu teh warga Parung Ponteng teh karek sakieu nu marawa samu teh cenah murtad. Terus ngadoa deui Kangjeng Rasul ya sok sanajan hujan oge dianterkeun deui samu tadi ku ibu-ibu. Alhamdulillah ieu teh naon mukjizat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu malah mandar urang sadayana anu nyangat katuangan leueuteun cai jauh buah kue sangu bodas sangu goreng eta mudah-mudahan jadi sababiah urang hasil peringatan maulud anu saur Imam Syafi'i bieu nyaeta ku biit amit to'am ku mere katuangan. Saur Kangjeng Nabi saur Imam Syafi'i deui nu kaduana hasil peringatan maulud teh wa qiraatul Qur'an tuh asup deui. Tadi urang kudu maca Al-Qur'an beunteung awak urang ngora keneh beunteung titingalian urang jelas keneh jeung deui saur Imam Syafi'i dia bisa hasil peringatan maulud ku maca Al-Qur'an. Jadi orang nepek ayeuna mumpung kene masih di bulan muludnya teh. Oh, Rabiul Awal berarti mulud Rabiul Tsani mulud kedua tanggal 2 hiji berarti mulud tanggal 30 ayeuna teh muludan anu ka tanggal 40 hijinya baru teh ngayakeun muludan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta saeur Imam Syafi'i pek urang bisa hasil peringatan maulud teh nyaeta ku wa qiraatul Qur'an ku maca Al-Qur'an. Beungpeung urang masih ngorak, beungpeung awak urang jag-jag, urang kuat diuk lila, dan geus kolot mabujeng-bujeng diuk hayang maca Al-Qur'an. Kadang-kadang diuk oge henteu lempeng kieu we hayang maca Al-Qur'an teh bari nyabakan tuur. Canggul. Diuk we geus canggul
panon masih kena ningali tapi suku geus rorompok bari untuk bilang alus kena panon nama imam kolot oge ngan suku geus tepat kuat wadah teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wadduha aduh tak jadi suku mesti dipikirkan teh jadi balikan deui itu teh wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa la sawfa yu'tika fatarna turuy kayak naon teh kateunya pan geus kolot sia teh jeung nyaritakeun hana ari geus kolot mah ingetan geus rada kurang nepikeun teh tapi lamun budak ngora mah mau kacaletot gitu baca Al-Qur'an lagi kanget maca qul oge qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan orang kene tanaga masih gede gagah ari orang ari nu kolot cara baca bil baca waduha pantes dari kelas surat hal atakau da geus pikiranna apa geus tepat benar padahal dan gitu ari geus kolot memantak saur Kangjeng Rasulullah oge urang teh lamun ibadah lamun naon oge rek ibadah kumangrupikeun tanaga rek ibadah kumangrupikeun bacaan rek ibadah kumangrupikeun emutan urang mengpeung ngora keneh rek urang kudu soson-soson tong nunggu ka maot tong nunggu ka kolot sabab ditunggu ibadah ka kolot sakedeung deui ge deukeut ka maot ayeuna mangkeun urang keneh urang ibadah mah sesuai sareng hadis Kangjeng Rasul anu dicaritakeun ka salah sawiusna sahabat hiji jalmi eta teh tapi teu dicarioskeun saha namina mah sababaka qabla hiromika kudu ingat anjeun samemeh datang pikeun anjeun wujud deui eta kakarek hiji dina iktanim anu tadi peringatan Maulid supaya hasil teh nu kaduana nyaeta wa qiraatul Quran anu nomor katiluna bisa hasil peringatan Maulid saur Imam Syafi'i nyaeta ku zikri qasaidin nabawiyah naon ari zikri qasaidin nabawiyah teh nyaeta nyaritakeun kisah-kisah Kangjeng Nabi sapertikeun ngaoskeun berjanji ngaoskeun beba ngaoskeun maulid ajab ngaoskeun naon deui eta teh burdah eta nyaritakeun Kangjeng Rasul nyaritakeun keagungan Kangjeng Rasul sewaktos dilahirkeun dicaritakeun dina berjanji dicaritakeun Abdan seperti kedua paroja sallallahu alaihi wasallam nabi pemantun nampak hasil biadil qudratil ilahiyah sallallahu alaihi eta nyaritakeun Kangjeng Nabi seperti dina maulid ajab na maulid ajab oge sami nyaritakeun Kangjeng Nabi nu kumaha maulid ajab sapertikeun Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nur rabbih ammal huda sabaqal awalim fil wujudi bi asriha bal kullu minhu fil haqiqati mubtada sallallahu alaihi atawa urang ngaguk Kangjeng Nabi anu nomor katuluna petik di qasaidin nabawiyah teh maca berjanji mah teu bisa maca maulid ajab mah teu bisa atuh ku maulid deba mana maulid deba seperti kan pastajal aisyul qaraba wastabsyara wajadal kursi wa haibatahu wa waqara wa nantil pokoknya urang ge tahu pastajal aisyul qaraba wastabsyara urang mah nyontokeun teh dibawa berjanji na ari ibu mah bisa tingali urang teh ngabungkeun Kangjeng Nabi ieu teh erek macar maulid deba sila sing dakep keren
Alhamdulillahilladzi qad awjada eta mah maulid aja. Mun seperti kudu dieu maulid beba fahtajal al-sudara wa istilsyara. Tuluy kayak dibaca dan kayak mahal pokok urang. Ari urang mah tak dibaca contoh kudu loba eta anu bae teu teh. Oh Dunia la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa lam tajal ummu taran min fahrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamdihi wa dhatil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami fahdinya mahalul qiyam Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika eta mah haleuliang mah ngan bisi bosen ieu teh mulut teh lila 60 poe keur maca mah haleuliang teh eta we ayo atuh geus teu bosen ganti lagamna ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fatabat bilhul buduru mislahu istigna ra'ayna qataya wajah sururi ya Nabi salam alaika salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri ya Nabi ya kurang yang gitu salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika mual orang depan mual bosan-bosan geus mahalul qiyam itu apal urang teh mulut teh lila keneh tapi hayang ngagungkeun Kangjeng Nabi nyaeta diceuk Imam geus tanggal 25 ganti deui lagana moal nepi ka tanggal 60 oge moal bosen-bosen urang teh eusian ku biid amit to'am ku qiraatil Qur'an ku zikri qasaidin nabawiyah nyaeta nu bieu teh nyarita-nyaritakeun Kangjeng Nabi urang
teu kudu nangson oge bisa hasil beringatan maulud lamun teh mah bulan mulud urang erek muludan jauh ka masjid hese gotong royong urang teh cicing nage di luhur gunung jauh kata tangga eueuh istri sorangan tapi nyaho ieu teh ningali panon poe geus kitu ayeuna kira-kira bulan mulud urang mah rek ngabungkeun Kangjeng Nabi mere kadaharan hese ieu teh ka mana da jauh eueuh monya di dahar deui ku sorangan beunang lain kasebutkeun mere di dahar ku sorangan mah atuh baca Al-Qur'an tak bisa muka dua nama urang bisa hasil pasanajan jauh jeung tetangga jauh ka jelema baca Al-Qur'an ya atuh urang teh supaya bisa hasil baca eta lain baca hasil peringatan maulud eta ku baca Al-Qur'an membaca Al-Qur'an mah pirang teu bisa penting teu bisa teh urang teh jauh di gunung eueuh lampu koek di urang mah bacaan baca di urang ngagungkeun Kangjeng Nabi saking gugah-gugahna eta teh nyontok saking gugah-gugahna eta bisa hasil sanajan urang jauh di jelema oge cokot anu kuwa biqiraatul Qur'an jeung anu bieu ku nyaeta dikri koso izin nabawiyah urang bisa hasil peringatan maulud mantap eueuh alasanana ayeuna urang mun pengora aya alasan misalkan jamaah dititah ku ajengan dititah baca Al-Qur'an mumpung ayeuna bulan mulud dalain bulan mulud hukur sanes nama baca Al-Qur'an males mau dinten ngan ieu mah ganjaran itu tina hadis ku sanes beunang ganjaran ayeuna maca Al-Qur'an di bulan mulud ciri ngagungkeun ka Kangjeng Nabi beunang mantap lamun teh mah asalna maca Al-Qur'an urang teh sapoe beunang salamar ayeuna mah bulan mulud tingkatkeun sapoe teh atuh meurang tilu lamar kira-kira saeueung banyak tilu lamar tingkatkeun naon ngagungkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku maca Al-Qur'an. Uipkeun teh saur Kangjeng Nabi tadi urang kudu inget 5 perkara samemeh datang 5 perkara kahijina nyaeta sababaka qabla hiramika nu kaduana wasihataka qabla sakonika saur Kangjeng Nabi paingan tu Kangjeng Nabi dituluykeun eta hadisna nu kaduana nyaeta mungkin sehat anjeun samemeh datang geuring anjeun nya kitu teh urang dina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala terutama urang ayeuna dina milari ilmunya kesempatan kangge urang sadayana anu masih kere cicing di pasantren urang mumpung keneh cager awak urang mumpung jag-jag pikiran urang masih keneh tenang can mikiran awewe kaitu ka dieu can mikiran hayang kawin can mikiran beas can mikiran naon deui bangsa rumah tangga kitu encan urang mah mumpung keneh sehat keneh otak urang teh fokus dina ngaji urang mumpung keneh sehat sampai datang gering rupa-rupa pan gering aya gering hate aya gering pikiran aya gering naon terpuguh ari awak geus pada apal mantak Kangjeng Rasul nguningakeunana numpang mengkeun anjeun mumpung sehat pek alat untuk eta sehat anjeun ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang mumpung kuat atuh ibadah teh tong ibadah fardu keneh da awak urang masih keneh cager salat urang teh kalau salat Isya teh geus we salat Isya hukum bari teu berjamaah di tamahan atuh da awak urang teh mumpung keneh cager tamahan ku qobliyahna atuh Gena kaituna pas kas geus sabimu qobliyah yang geus biasa urang teh ibadah awak teh masih kena genah dipakai ibadah teh ya tuh masih kena kuat. Ike nama pas kas sabimuna urang teh mah nyari batur badiah urang teu ieu teh euy. Urang teh da kuat batur ge nu kolot anu geus teu bisa at-tahiyat geus teu lempeng maksakeun. Ari aing geus beres wiridan leo langsung era aing. Kudu kitu urang teh kuduna mah kudu rumasa ningali batur nu geus kolot nu geus teu kuateun geus tereh mau teu
maksakeun batur mah hayang salat sunat belaan aduh suku dikir ge maksakeun eta suku aya nu ka dieu geuning tahiyat saking kunaon saking ku hayang-hayangna eta salat ba'diyah ari urang nu jag-jag ningalikeun batur salatna kitu batur mah kitu-kitu oge salat aya siang ngaweas teu salat sunat kang ancat urang ibadah teh mumpung urang mumpung urang sehat samemeh kolot eta nu nomor kaduana da beda ibadah anu sehat mah eta gunahna teu karasa nyeri huntu teu karasa rieu teu karasa ateul budug ari sehat mah ai budug mah berarti aya panyakitanna da geura tingali awak ora bari jag-jag tapi aya panyakitan budug keur salat Bismillahirrahmanirrahim. Eta lamun geus sabaraha kali gerakan maka perlu ibadah dengan ilmu jeung ilmu teh kitu. Sok sanajan urang boga panyakit oge atuh ya pet keur salat mangan kita euy hese keur salat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kespidah kadir karate kata Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in karasa leuwih nyetet kok itu kana karasa eta naon berarti eta salat aya panyakitannya eta teu katamah digeger reugit atur teu digeger reugit atur genah teh ibadah henteu aya panyakitan mantap urang beung keneh sehat kaduana aya sehat ya mumpung keneh sehat samemeh datang gering iya can alhamdulillah urang ngomuludan mumpung keneh sehat eta nu kaduana saur Kangjeng Rasul urang kudu mumpung sehat samemeh datang gering samemeh datang sakit tuh dan sakit atau ayeuna orang kemboboro ka gering awaknya gering ngalang layung tuh bisa mudang sekalipun gering hate edas eta kikobong teh hese keluar anjir karena gering hate katinggalin jag-jag edas tuh bisa keluar kuat ke poho ieu teh salat asar atawa lohor euy adan gitu karena gering hati eta teh katingali ku urang mah edan awakna podas ilungna biasa panona luak lieu cager eta teh jelema teh tapi geringna gering sakit hati diputusin kekasih ibadah oge kaganggu eta ngapal teu gelu asal mah getol tapi da diputuskeun ku si tindak ku si cayang diputuskan kuat kering ngalang layung daang kuat jengka poho dua peting tedahar ge kuat pamikiran si eta teh gering hate kakare ku gering hate geus kitu terkenah ibadah ge jeung teu bisa ibadah hari kitu ada poho aduh eta cenah pengalaman kurang lain tau eta mentak saur Kangjeng Rasul palingan atuh urang teh meungkeun sehat samemeh gering sok aya jalma geuninganan anu kieu ari geus gering mah ngomongna ka ajengan teh jang ajengan pas dilongok ku ajengan teh tadi teh mingguan ya kadia ngabring aya muhun dasalaras nama ubi oge hoyong mingguan teh hoyong tapi atas bersiap ai sia keur cager gitar aja batur mingguan ini pengarangan datang dari minggu kedua lah aja yang tadi isuk sepanjang teh erek mingguan ari pepe ini ke pasar beraan lempang jauh di jugdug
si Intil eta ditah ngono teu nalika kering di ngomong ngomong teh hoyong salerosna urang teh dari ilmu teh bingungan teh ulang bingung teh hoyong umi mah hoyong tapi ari kerja tara ngajangkor tara ini bohong berarti lu gitu teh tingali jalma lamun teh kerja geuna keton milari ilmuna unggal minggu tara kaliwat sok sanajan aya kagiatan belaan dituna heula eta jalma ngalagungeun kana milari ilmu nya eta bingungan teh tah bilang mana gering oge eta jalma ganjaran mana bakal tetep ganjaran menang ganjaran milari ilmu sok sanajan teu datang ka pamik ka madrasah ka pengajian sok sanajan teu datang sabab naon sabab eta si jalma keur waktu cageurna sok langgeng sok mingguan we tuluy kakarek bieu saeutik nyeri bungkus saeutik begitu mah dipake ngaji mah tenang hate teh moal karasa ini teh matuk unggal pingu tapi lamun jalma aya sabalikna jalma anu kering pasti ngomongna hayang mingguan ari kergagur tara ngajangkor lalu kitu mah bohong tapi jangan sok alajinkeun biasa keur waktu cageurna osok mingguan tapi nalika gering lah mingguan oke ganjaran mingguan bakal aya bakal menang gering abang ngirimu mau tuh eta si jalma mau oke da eta jalma ganjaran milari ilmuna masih keneh aya keuna ku hadis kanjeng Rasul man mata bi talabil ilmi mata syahidan bagian eta jalma gitu ya bagian mau syahid mantan Mang Dapet alus Mang Dapet ya kebalik-balik dengan ilmu di dia dikomong aduh Masya Allah Mang Dapet barisan paparawakan oke tapi gitu teh Mang Dapet itu jadi ciri khas Mang Dapet dak kamari Mang Dapet balik lila di imam di dia teh jempling eta komong teh eueur oh nu sering ngagalakan alhamdulillah betang Mang Dapet urang teh sok mumpung keneh jag-jag urang teras we milari ilmu di dieu ngan kade ngabohong ka kolot teh sia teh ari di kolot kade teh erek ngaji cenah tapi Isku Allah ngaji eta teh urang sekolah ka kolot urang Mang Dapet itu singgah kolot urang mah dalan urang ayo urang di dia sarena kolot mah teu apalun urang di dia kumaha cager awak nama tapi panon kering bener sarua jeung urang ge kan gitu dan bisa eta bikin kumaha itu ulu we urang mengpeng cager sanana ke gering luka dua apa luka tiluna naon teh wasu wapiragoka qabda suklika mengpeng urang waktu lonan sampai meh datang penyakit sampai meh datang waktu sempit sampai meh datang kariwuh dan geningan ari kana kaalusan mah kadang-kadang kariwuh cepat timuh oge kariwuh kan ada karek sakitu mah bisa ditinggalkeun seperti aya-aya eta yubu orang mingguan ya aduh ayeuna teh kaleresan si itu bade datang ka dieu datang ka gerek jam 8 mingguan jam 8 mah beres eta teh saking ku wegah-wegah da urang mah ulah wegah penglonan aya waktu saeutik bermilari ilmu ieu teh urang katinggalin isuk teh dah hees ari kokon pasti takol ku pangersa jam 7 ari hudang jam setengah 8 ieu geus leuwih setengah jam aya keneh waktu lonan eta misalkan lamun teh ngaos dugi ka setengah 8 teh berarti sajam deui tong isin harus arapaleun atuh batur oge lah ini tuh kamar masa terus eta mah tadi mah mata kelak oge hees teh kan lamun begini lah kan urang teh beki erang bener moal batur bati heula ari urang padeuri kan hudang molar
tapi lamun jawa urang sok sanajan geus kaliwat tapi ini teh ka pengajian ka madrasah geus satengah dalapan oge tong isin-isin eta lamun digawe geus sabaraha kita dah cok bohongan ya kayak gitu kalau hiji oge can beres kurun kayak itu tapi nu satengah dalapan teh era hati era ngaji lagi mandak ti ayeuna mah tong era-era ngahaja pun guru oge ngantosan anu teu acan bungah diantosan bari diurahkeun saking gunaon saking kunyaah ka urang sadayana sok sanajan urang da sare geus watak eta CS tunggu we isu terek datang waktu ngaji atuh pasudang leungeur pak ya ditiang digoikeun ini urang teh nya ini ka madrasah kena ya telat oge lumayan sakitan katinggalun anu sanes dama aya logatan da eta hanyakal simkuring oge naon kitab anu pengaosan anu didamel kitab kahiji dina waktos ngaos pas ditinggali teh logatan teh ayo katinggalan kitab kahiji mah logatan atuh dibaca teh aya hadis teh ieu teh ditingali dina kitab ieu nu kahiji sok dipake ngaji kada geunaheun bangun teh ieu dipake dakwah tapi aing logatan kumaha ieu logatna lieur pan eta teh nya logatan anu urang can bisa mah nya aduh matak urang perlu ngaji mumpung orang waktu lonang keneh can boga pagawean orang kukolot di dia dijurungkeun ka kobong henteu di perdih kanaga urang kukolot aya pangsawareh namun kolot urang teh anu meredih kamu jadi budakna sia mah entong sakola sia mah entong ngaji sia mah entong cara batur kudu ngariung di madrasah sia mah gawe we modalan aing nu jadi kolot siapa koreh terletik siapa aing di ais aina geus kolot manusia gawe eta teh jiga bener kolot kitu teh ai urang mungkin kene ngora kene kieu mah waktu lonang salaresna mah encan rumah tangga mah da terjadi beban kudu gawe itu ieu ngaji teh kolot urang ngaji lamun teh kolot urang nyaram urang mancan kawin aya ngaji ayo urang cenah kumaha panu kieu modal sok asal Bapak ikhlas ngajurungkeun urang ka pangajian ka pasantren kitukeun ka pasantren rezeki Bapak anu eueuh oge engke bakal aya Pak bakal aya sabab naon barokahna barokahna ngaji budak di pasantren mah sok sering ngobrol simkuring sareng anu Ibu Rama anu ngamasantren ke urang kalihna aya anu masantren kena teh sanes dedeketan kanu tebih bari anjeunna kulina oge teu gaduh pakulian anu netep iwal pikuli tunggal pangul tunggal tanggung itu diru jadi tetanggana tapi kiat masantren keur anu jadi murang kalihna dugi gagakeun ka tebih eta sabulan oge cenah jang bapak teh waseep sakitu nganteran ka murang kalih teh cekap 1 juta kadang sakali ngongkosan oge urang hayang ngalongok murang kali anu nuju masantren seep 3 juta mah ka itu ini tuh teka cirinya eta na euy dinya urang tepi cenah eta alhamdulillah ari urang niat mah hayang masantrenkeun budak aya we duit teh aya sasanajan keur ngameh masantren mah urang teh erek gua gawe ka itu ka dieu teh ngalamar gawe erek nganggur pare tinu geus dibuat entong geus tadi kasih amang itu geus dipulikeun kana motor karunya di rumah ngalamar deui aya anu keur pojokan sawah mangga geus cekap ayeuna mah mudamel naoge ku tiluan mah berarti telat memeh eta memeh masantren budak nama tapi geus masantren budak nama eta pagawean ringan tapi hasil memuaskan tak gitu banyak kahayang orang mah gawe teu sabaraha capek tapi duit geunah ngalir eta ku barokahna naon masantren keur anu jadi budak matak lamun jama aya kolot urang hek urang cita-cita teh masih keneh di kobong teh mas kene eta hayang dikobong tapi kolot urang nyarang sok di ayeuna mah Pak niatan ku Bapak
urang teh masih kene hayang ngomong tapi bakal niat asal bener dina hate hayang tong juot ngomongkeun urang ditah ngaji urang kege bapak bakal aya rezekina keur masantreunkeun urang tuluy yakin bakal aya eta asal urang na sabar di kobongna urang kolot urang usaha urang di kobong ngadoakeun kolot urang anu di imah emeh rezekina beuki melimpah urang mumpung keneh aya waktu lonang samemeh datang sempit luka tiruna eta luka opat saur Kangjeng Nabi bete non mumpung lonang samemeh sempit luka tilu ka opatna wagina ka qoblat patrika saur Kangjeng Rasul sing inget anjeun pepeli mumpung anjeun beunghar duit loba duit urang teh loba ieu teh sing inget anjeun ka fakir miskin sing inget anjeun ketua DKM nagih muludan sisipkeun ulah jadi mang dapet dikekempit terus si dapet lain dapet ieu buka kelah itu bager dalam dapet dikekempit harta loba tapinya padahal urang mumpung keneh beunghar samemeh datang fakir datu saeutik kabeungharan tadi tasarufun kana jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah tadi digunakeun kana jalan anu diparentah ku Gusti Allah sapertikeun sedekah zakat deui nu make duit nyieun panggung nyumbang ka santri nu ngayakeun muludan keur beungharan teu dipake tapi lami da dunya mah berputar teh kadang geuningan anu beunghar jadi miskin geus miskin mah hayang ngaluarkeun iuran 50.000 ge kan diijir-ijir anjir lamun urang dibikeun ieu 50.000 dolan ka ketua DKM urang mal udud jaba induk urang naon bedelek-dekan budak kan dibere jajan nu ngarisuk seukeun jajan kusabab urang geus teu aya tapi tadi kerbeunghar teu daek urang dipikna teh dipake harta urang kana jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah tah eta urang mumpung keneh beunghar samemeh datang fakir beunghar mah rupa-rupa teu harta hunkul aya beunghar hate sok sadajan teu boga oge ari beunghar hate mah kanu leutik nyaah ka Kabogoh sumawona kanu di Kabogoh sumawona dan naon da geus timbul rasanya teh hate urang da geus beunghar hate urang sok sanajan harta saeutik tapi hayang mere urang teh hayang mere nyaho ieu teh sedekah ieu teh hayang tapi urang teh eueuh berarti eta geus beunghar hatena nya komo deui lamun beunghar hate jeung beunghar harta mah geunaheun hate urang beunghar harta urang beunghar hate urang hayang mere 10 juta kaudelan barudak ge mantuan lah jeung panggung jeung nyewa son jeung nyewa mubalik dah hate geus hayang 10 juta harta aya lah kuprak 10 juta dan naon da beunghar hate beunghar harta matak saur Kangjeng Rasul oge paingan atuh urang teh kudu numpang ngeupeun kudu inget urang ayeuna mumpung urang beunghar samemeh datang fakir nomor kaopat eta nomor kalimana urang teh mumpung keneh hirup baca aya ge hirup mumpung hirup samemeh urang dirurup diruang ku batur geus dijajal kumaha urang mumpung hirup urang ya kitu teh urang teh bilari ilmu ngabantu ka batur nulung ka batur teu mampu tulungan ku urang batur teu boga udud ku urang bere udud batur katingali ieu teh nunutan ku urang bere kopi tah eta urang mumpung hirup urang da urang lamun geus maot mah nya geus maot ida mata ibnu adam infotoat amaluhu kabeh sakabeh amal nage batal pegat moal bisa urang deui nukus ayeuna di alam dunya hayang muludan hese
hayang sholat geus moal bisa dan geus mau, tapi anu tetep nyaeta illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihun yad'ulah. Tah eta mah bisa engke oge ngocor urang bila mana ke maut ngan syaratna deui heula ayeuna urang keur waktu hirupna boga harta benda sedekahkeun urang ka masjid ieu teh wakaf kata Nabi nyimpen supados diange kana seperti ke KWH atawa sanjo selang keren kenteng masjid gitu tak urang bilang mana geus maot oge eta ladang urang keur waktu hirup sedekah eta bakal aya pe kasabeur dari urang tos maot sakitu anu kasanggakeun tos bareanan jurang yang mudah hapunten anu kasuhun hampura anu teu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.